Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang murid-murid Ibu sadayana di kelas 2. Tepang deui sareng Ibu dinu pangajaran bahasa Sunda. Sate acan urang ngawitan diajar. Yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang ngalajengkeun materi di pangajaran 7. Minggon kamari urang atos mikaweruh ngeunaan pupuh kinanti. Anu aya pakaitna sareng materi sasatoan sareng ingon-ingon anu aya di sabudeureun urang sarta tutuwuhan. Tayeuna urang lajengkeun ka dongeng sasatoan di sabudeureun urang. Ayeuna urang sasarengan buka bukuna kaca 73. Urang maca dongeng teras ngawaler pertarosan anu aya pakaitna sareng dongeng ieu. Judulna sasatoan di sabudeureun urang. Kacaritakeun aya 2 anak ucing sosobatan, anu hiji ucing gedongan, buluna bersih warnana coklat, pelebah beheungna make pita. Eta anak ucing anu lucu teh ngaranna si Manis. Ucing nu hijina deui ngaranna si Belang, buluna koneng jeung aya bintik hideung. Cicingna di imah panggung gigireun imah gedongna si Manis. Hiji poe, duanana bareng arulin ngurilingan taman. Di taman loba kekembangan keur laligar, aya kembang eros, malati, jeung anggrek. Salian ti eta aya oge tutuwuhan anu keur baruahan. Nyaeta aya buah nangka, jambu, alpuket, katingal, manila leubeut. Di handapeun tangkal si Manis jeung si Belang arulin, keur jongjon arulin torojol si Jabrik. Si Jabrik nyaeta anjing hideung anu sok ngaganggu boh ka barudak, boh ka sasatoan sejen anu keur arulin di taman. Bari ngagogog si Jabrik ngaganggu si Manis jeung si Belang. Atuh si Manis jeung si Belang pating bertep lalumpatan. Si Manis jeung si Belang ngarandeg eureun lumpatna, katara capeunaker. Si Manis kakara inget yen manehna geus kasasar. Si Manis eong-eongan ceurik teu apaleun jalan balik. Eong, eong. Tong hariwang Manis, apan aya kuring di dieu, ceuk si Belang. Kuring apal jalan mulang. Teu lila ti dinya duanana marulang, lalempang lalaunan sapanjang jalan. Si Manis jeung si Belang pada ocon. Teu karasa duanana geus nepi ka imahna. Atuh si Manis atoheun pisan. Eong, eong, nuhun Belang, anjeun geus nulungan ka bingung kuring. Ti ayeuna anjeun teh sobat kuring anu sajati. Nah, jadi dari cerita tadi kita bisa menyimpulkan tentang persahabatan si Manis dan si Belang ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Anu nomor hiji. Yuk, siapkeun buka bukuna kaca 75. Nuka hiji, sato naon anu sosobatan. Nuka dua, kumaha rupana si Manis jeung si Belang. Nuka tilu, keur arulin di mana si Manis jeung si Belang. Anu kaopat, saha anu ngaganggu si Manis jeung si Belang. Kalima, kunaon si Manis ceurik. Nuka genep, saha anu ngantirkeun si Manis. Tah, yuk urang jawab sasarengan. Sato anu tadi sosobatan nyaeta ucing nya. Kumaha cenah rupana? Si Manis mah buluna coklat, upami si Belang buluna koneng aya bintik hideung.
Di mana Arulina? Di taman. Diganggu kusaha si manis jeung si belang ku si jabrik. Teras kunaon si manis cerik? Kusabab teu apaleun jalan balik. Nu kagenep saha anu nganterkeun si manis? Nyaeta sobatna si belang. Ya, sapertos kitu. Ayeuna urang lajengkeun ka materi mikaweruh ngaran anak sasatoan. Dina basa Sunda, sasatoan teh anakna boga ngaran. Tah, pikeun ngajembaran pangaweruh hidep yuk urang baca sasarengan ngaran sato jeung ngaran anakna. Nu kahiji, Munding ngaran anakna Eneng. Kadua, Gogog atanapi anjing ngaran anakna Kicik atanapi kirik. Nomor 3, Bagong nyaeta ngaran anakna Begu. Gajah, Menel, Kuda, Belo, Sapi, Pedet, sareng saterasna ucing, lauk, hayam sareng embe ngaran anakna Rupi-rupi. Mangga ku hidep dibaca. Salajengna nuliskeun kalimah dumasar kanu gambar di kaca 76. Di dieu aya gambar naon? Aya gambar ucingnya. Tah, kumaha urang ayeuna latihan ngadamel hiji kalimah dumasar kanu gambar. Contoh, abdi ngukut ucing di bumi. Contoh anu kaduana tiasa kieu. Mang Darma gaduh anak ucing 3. Nu penting dina eta kalimah aya kecap ucing. Sesuaikeun sareng gambar anu aya di kaca 76. Kumaha atos ngatos sadayana? Tangtos nya. Murid-murid Ibu sadayana kumaha atos paham ngeunaan mikaweruh sasatoan anu aya di sabudeureun urang. Mangga dikerjakeun pancena upami atos dikintunkeun ka Ibu. Alhamdulillah tos rengse materi dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.